Dina hiji kampung aya hiji pasangan anu rek kawin kulantaran hamil teh heula. Ngaran pasanganna teh nyaeta Doble sareng Markona. Kawinna mah teu megah kulantaran hamilna kaburu gede. Acara berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. Bapa nikahkeun hideuk ka Markonah binti Markoni, putra tegas bapa, kalayan nganggo mas kawin sareng saperangkat alat dapur dibayar kontan. Tarima abdi nikahna Markona binti Markoni, putri tegas bapa ku saperangkat alat dapur dibayar kontan. Kumaha para saksi? Sah. Babaraha bulan kahareupna, Markona pun ngajurukeun budakna. Budakna Markona digedekeun ku Markona sareng keluargana. Budakna Markona pun tos saageng 4 bulan. Akang, kumaha atuh ieu teh duit yang beli keperluan budak geus beak, sagala eueuh jeung sapopoe ge eueuh. Nya rek kumaha deui atuh ya, emang kieu kaayana na samire kita geus susah. Biangeur we kieu deui kieu asa. Sitiap, wakal, biangeur we sopang. Emang meuli susu budak teh kudu duit hungkul ha? Nya kumaha deui? Da abi teh hoream atuh Kang, ai kudu kieu wae mah. Tidinya, Markona indit kulantaran kesel ka salakina nu embung usaha, jeung ka budakna nu ceurik wae. Markona pun indit ka warung Ceencah anu sok biasa disebut Warcah. Cuk, Cuk, rek naon nanyakeun ka aya warung kuring? Henteu Cuk, naroskeun hungkul. Cuk, dijudes di ka abi teh. Mun atuh sok nyarios bade naon ka dieu teh? Geuleuh Cuk, abi mah boga salaki teh, geus mat sagala teu boga, eueuh kadaek deui leuweung eueuh kadaek teh geus sagala boga. Nya eta mah urusan ona atuh lain urusan abi. Nya terus ayeuna dik naon ka dieu deui? Jadi kieu Cuk, abi teh ngandung susu jang budak. Teh mun bapak abi tos transfer, ku abi dibayar. Aduh Gusti, zaman kiwari masih bahas sana, bahas sini, dituntung nama naon, nganjuk kan? Jadi kumaha atuh Cuk, anjir kalian ngandung kitu moal. Gak, makasih. Lain tadi atuh Cuk, ari moal mere mah. Markona pun seserenteng ngomong ka Ceencah bari ngaleos. Ti saenggeus warung Ceencah, Markona rek balik ka imahna bari leumpang. Di tengah perjalanan, Markona papanggih jeung Ca Acih, jelema pangbangharna di kampung eta. Cik Ona, kumaha kabarna? Alhamdulillah Cuk, damang. Cuk kumaha? Alhamdulillah, ucapnya sehat. Nah, meni asa murung wae. Henteu Cuk, teu pernah naon. Lalu dede maha nangis hayang jajan. Henteu Cuk. Cuk, gaduh artos sop itu. Aya artos mah emang kaya naon? Iya Cuk, nganggo susu si adek, karunya terus 2 hari dia tancain teh wae, hawatos. Alam ide deh teuing budak kuring aju atuh ka warung Ceencah. Ayo Cuk. Tidinya, Markona sareng Ca Acih indit ka warung Ceencah rek meuli susu budak. Ca Acih pun meuli susu jang budakna Markona. Ceu aya susu. Susu kangge saha ceu? Apanan budak eueuh mah? Terus arageung. Ieu kan ge budak mah Ceu Ona ngaliwatir mere-mere acan. Nya heueuh atuh eueuh nu mere salakina ge pangangguran. Kumaha rek layarna? Nya atuh mun mere mah ulah ningali kaayaan. Nya atuh sok bade sabaraha. Ieu we 50.000-an. Ya. Sami-sami. Cie, ieu singkang abdina. Tuluhun na Cuk, singkat tempokeun jelema nu bageut saha, nu koret saha. Amin. Dipayun ya, Ceu. Ya Cuk. Ca Acih sareng Markona pun uih ka bumina masing-masing. Markona pun nepi di bumina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang, abi mah capek nana susu budak ka ditu ka dieu nu mere. Geus kumaha deui? Sabar we. Kaayana. Akang gawe atuh Kang, naon we gawe mah nu penting aya jang budak, ulah ngandelkeun duit ti kolot urang wae. Markona loba ngeluh kulantaran Doble hese neangan duit. Markona ceurik ningali kaayana. Peutingna, Markona ngomong ka si Doble. Akang, ka dieu Kang. Aya naon nih? Akang, abi gaduh ide Kang. Ide naon? Kumaha mah urang munjung daripada ngepet? Hah? Munjung? Naon dia bukan munjang-munjung segala? Ingat ka Gusti Allah ya. Akang lah egois, urang mikiran hidup sorangan wae, pikiran oge hirup budak.
nya sopen neng akang ngomong kekituan. Aku orang gitu wae. Bere waktu akang yang bikin we lah. Kaisukana Markona nanya deui ka salakina. Akang, kumaha penting teh jadi teh? Nya, ayeuna mah akang terus mikirin budaknya neng. Nya atuh penting orang ini kana bisa. Nya, kumaha neng. Peutingna Markona sareng Dobleh indit ka hiji dukun. Tidinya Markona tatanya ka dukun eta anu akhirna Mbah bisa teu abi disalam si abi beunghar ku cara nu babari. Bisa wae, sok hayang ku cara naon. Cara nu babari naon, Mbah? Ngepet bisa, munjung bisa, tuyul bisa, mana ya syaratnya? Syaratna naon, Mbah? Mana kudu rubah dari budak setiap mana menang duit. Kumaha ya? Soalnya sok kumaha neng. Geus atuh munjung we. Nya, ayo wae. Ieu fotona, Mbah. Hatur nuhun. Ya tumbal yang mana? Tidinya Markona jeung Dobleh geus nyieun perjanjian bahwa si Markona jeung si Dobleh teh bakal ngalakukeun munjung. Berangna Dobleh ngalamun mikirkeun jang munjung ke peuting. Kunaon Kang mending ngalamun wae. Kan dia biasa we. Gitu. Ayo abi mah bade ka masjid heula. Ayo bade sareng. Ayo tuh mah. Biasa. Markona sareng Dobleh cicing di hareupeun sasajen bari maca hiji mantra. Jin eta indit ti imah Markona datang ka imah budak eta langsung ngarenggut nyawa budakna. Isukna aya pengumuman innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karantos meuli ka rahmatullah Aden Ujang putrana Bapak Asep. Mugi-mugi ka almarhum ditampi iman sareng Islamna kangge kawargana dipasihan katabahan sareng kangge wargis para wargi diaturanan tinggi ka masjid kangge ngaibakan sareng nyolatan almarhum. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadieu Kang. Kang, tumbal geus berhasil. Ayeuna mah hayu urang unboxing ke resekna. Anjir, edan sugan urang moal saloba kieu. Gelo. Berangna Markona ngalayat ke imahna eta budak anu dijadikeun tumbal tanpa ngarasa salah bari basa-basi ka ibuna. Assalamualaikum. Aduh, bocil, nyangkin sampai kemarin nasi udang menuju aman. Bocil bikin tinggal kamu tapi tas teu aya. Dawan gimana masih kene aya. Ingat tadi subuh pas bari digugahkeun teh tos tiis varias. Tapi terus teh hareras deui. Sabarnya. Punten abi teh tiasa salah menuju aya pamangan di abi ageung mah hidup. Balik tinggal layat, Markona langsung datang ke toko emas jeung meuli emas. Akang. Balik di mana neng? Saya ngelayat teh. Dia akan nyari neng kenawan. Alah, mirip gitu emasna. Aya akang mau kacipratan gitu. Hayu atuh akang hayang naon hayang mobil, motor, baju, hayu kuneng dipangmeserkeun. Akang mah yang baju we tempotnya geus jagembel kieu. Hayu atuh urang ka mall sok ganti heula baju kudu rada alus ulah nu gembel-gembel teuing. Sakalian budak bajuan neng rek kitu heula asusnya. Singkat carita, Markona jeung Dobleh geus balik ti mall, maranehna ngahajakeun balik ngalewat ka hareup warung nasi cencah bari ririmbil mamawa barang nu tadi dibeuli. Kang ce tos di marana? Ieu tas di mall. Aduh gaya euy orang miskin balanja nepi karimbil kitu. Ah, bobo belantu ieu mah. Heueuh nya Kang nya. Eta kade di imah duit bisa leungit. Neng lah. Iya Kang, alhamdulillah aya rezeki kanggo budak. Rezeki budak atau menang lanjut eta teh. Atas neng tak kudu.
Ayo Kang Ce di Parayun. Mangga. Naon neng ngomong kasih Markona teh gitu-gitu teh. Nya mikir ya tukang piraku tiap ka warung laina meuli ngalangah hutang jug-jug boga duit loba aya hutang can dibayar. Geus kan bae ge aya duit leuwih mah bakal mayar. Nya teu bisa kitu tukang di mana-mana oge mayar hutang heula kakara balanja nu lain. Ya geus kan bae ge mun aya duit leuwih bakal mayar. Markona jeung Doble nepi ka imahna, si Doble abus bari kukulutus. Samaru kumaha Kang geus puguh tiap abi rek nganjuk kayak kitu wae babasana teh tapi kangenaheun. Heeh, ieu lo kencan. Sababaraha bulan kemudian, geus aya 5 budak nu maot karena jadi tumbal. Nu pada akhirna nyebabkeun warga curiga. Geus loba warga nu mulai curiga ka keluarga si Doble, sangkan kahirupan keluarga Doble berubah drastis. Jeung seueur warga nu maot tanpa sabab. Aya bapak-bapak jeung ibu-ibu keur ngarumpi di warung Cencah. Mata habis pikir Pak Ustad, nah di kampung ieu loba nu marana teu puguh. Tah eta Jun, abi ge tah apa? Ieu mah kudu aya nu diselidiki Pak Ustad. Ieu kampung geus teu baleg mah nya kampung arang rek diantep ancur loba nu marawat jiga kieu bener teu Kang? Setuju Pak Ustad. Da ngadangu-ngadangu teh loba nu ngunjung teu puguh. Astagfirullah. Tong sok kitu pamali. Aduh, aya naon ieu teh mun rame kieu? Iya, cenah Ce, saurna di kampung ieu teh sok aya nu ngunjung kitu nya Kang Ce. Aduh, sia. Ayo di Parayun teh. Nuhun, Pak. Ustad. Kumaha deui eta nu ngunjung pasti senapi dibere karma ada. Amin ya Allah, dangen mas abi mah ikan kitu teh. Hayu Kang Ce di Parayun. Mangga. Markona pun balik ka imahna, langsung bebeja ka salakina bahwasana bener geus loba warga nu curiga kanu aya nu munjung. Kang, kumaha nya Kang geus loba warga nu curiga mun arurang munjung? Alah, kumahanya rumah keluar kita hiji. Bisa mikir teh maneh henteu ka tantang heureuy. Kumaha mun aya namah neng nyuplokeun kabeh mas neng ngarah warga teh curiga mun arurang munjung. Ah, kagok keur nyirikeun ti awal. Ayeuna kumaha we carana mikirkeun supaya warga teh percaya urang teh teu munjung. Kumaha atuh nya Kang? Doble jeung Markona pun mikiran carana ameh warga teu caruriga ka keluarga maranehna. Tapi berita bahwa Doble jeung Markona munjung geus kasebar ka nu lain. Ibu-ibu anu keur balanja sayur tiba-tiba ngaromongkeun munjung. Cek sadaya kira-kira saha nya nu munjung dari maka pikiran wae sih eta saha nu munjung nya jeung habis pikir we ka jelema nu munjung teh. Sori mah nya Ce, jigana nu munjung teh jelema anu sok papanggih jeung arurang. Saha Ce, cek saha? Teu siapa di mana? Saha Ce? Ieu ge, kira-kira sih emangna ece-ece teu ngeuh kitu ari nu munjung jeung jelema naon sok. Ya jang jelema nu hayang beunghar tapi mung capek atuh Ce. Biasana nu munjung jelema beunghar atau eueuh? Nya jelema nu eueuh atuh Ce, manya we jelema anu aya munjung jang naon kadosa-dosa. Kela lainna di kampung urang ge aya nya anu asana jelema eueuh jadi jelema beunghar dina waktu sakedeung. Tah, ece-ece apal teu saha jelemana? Si Markona, moal mungkin atuh Ce, eta budak kampung teh. Udah namun si Markona di rumah, budak na bisa ditumbal, nya Ce atuh. Tapi lamun lain si Markona saha deui atuh? Pikir we ku ece-ece. Balanja Ce. Ona meni awis tepang, kumaha budak sehat? Alhamdulillah sehat, budak itu kumaha sehat? Alhamdulillah Ce sehat. Kade Ce, ayeuna mah lamun aya nu nanyakeun budak teh paur. Disijol tiba-tiba isukna teh eueuh, kan nauzubillah. Kitu Ce, aya naon? Kan rame, ayeuna loba budak nu maraot, terus aya nu menang duit. Kan ayeuna mah loba jelema susah anu tiba-tiba munjung, terus numbalkeun budak batur. Kan karunya nya. Aduh, nya ayeuna mah hariwang lah anu naluskeun budak teh. Si ade ge ku anak tadi kaluarkeun. Hariwang nya Ce mangga di Parayun. Mangga. Markona balik ka imahna bari beungeut sok jeung kesel kulantaran ngarasa teu ngeunah ku omongan Cencah.
nembakeun cincah. Tapi kangeunaheun pisan ngomongna teh, ngadoakeun budak arurang jadi tumbal. Gelo ya. Ya, mun kayak penting we nya. Akang ge di Lukas lah ngadangueun. Peutingna, Markona jeung Doble mulai dek munjung deui. Dampal ke batu datar, bintis ke batu wilis, nyurup ka badana, nyurup ka sumsumna. Hayang naon deui maneh teh urang? Bah, urang hayang jelema ieu jadi tumbal jamulan ayeuna. Bisa teu? Bisa. Maneh hayang naon teh urang? Kos biasa we, Mbah. Isukna aya pengumuman bahwa si Cencah maot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih ka rahmatullah Cencah binti Encing. Si Cencah mah alhamdulillah. Soal ide ngomong tapi kageunaheun ka keluarga arurang. Peutingna Jin nyamperkeun ka imahna si Doble jeung Markona. Nah, pareum. Marane geus sagala maing dibere. Ayeuna urang yang minta keturunan. Di maneh? Kulan, Bah. Kumaha maksudna? Muhun, Bah. Kumaha maksudna? Marane geus wani numbahkeun jelema gede. Ayeuna urang hayang tumbal nu leuwih gede nyaeta darah daging keturunan di maneh. Teu bisa kitu, Bah. Urang teh gede-gede kitu teh hese. Urang can pernah nyen perjanjian kos kitu. Pokona setuju teh setuju. Urang hayang minta tumbal ti maneh. Nyaeta darah daging maneh. Teu bisa kitu, Bah. Isukna Doble jeung Markona ngayakeun pengajian di imahna kulantaran sieun budakna jadi tumbal. Di imanah pun berlangsung pengajian. Peutingna basa Markona nyamperkeun budakna nu keur sare, tiba-tiba Akang! Aya naon nih? Tingali itu budak kunaon? Itu geus jana geureuh kuning di goroan kita nyaut naon, Kang? Wah, ditumbalkeun. Pun bener ditumbalkeun, wadi urang kunjung ka Malaysia juri gleuweung. isukna budak si Markona dikuburkeun di deket imahna. Nah, sing sabarnya sing kalempas sambil kuno leuwih. Nah, sing sabarnya emang doakeun si Dede sing tenang di ditu. Tuh bener oge sabarnya. Sebenarnya sing kuat sok anu istighfar. Doakeun budakna ridhokeun. Sabulan sanggeus budakna Markonah maot, maranehna mulai tobat. Maranehna mulai ngayakeun we pangajian tiap malam Jumaah di imahna. Salat teu tinggaleuan, pokona mah ibadah teu kalewat. Jin anu ngarasa dihianati langsung ngaganggu keluargana si Doble, jeung sasakali datang ka imahna ngancem dek nyokot oge nyawa manehna duaan. Gangguan-gangguan mulai datang ka imahna si Doble jeung Markonah. Tiba-tiba aya oray atau aya monyet anu abus ka imahna. Atau gering, atau tiba-tiba keluar getih tinu beuteung, atau tinu biwir, duanana caririk nyesel bari dibarengan ku kangen ka budakna. Doble ngomong lah ka Markonah. Hei, ngai namanya ulah mendung deui. Nya Kang, ayeuna mah urang mulai di dino we, Kang. Urang mulai dari awal, urang jujur ke Pak Ustad. Hayu, Kang. Keluarga ieu anu geus teu bisa jeung teu sanggup deui ngahadapan gangguan-gangguan ti jin anu gangguanna hebat. Akhirna mereka memutuskan untuk ngomong ka Pak Ustad. Isukna Doble ngundang Pak Ustad datang ka imahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ieu teh ngundang abdi ka dieu sapareuas kitu teh. Teu naon, Pak? Jadi kieu Pak Ustad, abdi ka dieu teh bari jujur, tapi Pak Ustad lah nu tibanya kersahanya. Nya emang aya naon? Jadi arang teh geus ngalakukeun hal haram, arang teh hilaf, hoyong tobat. Halaran kumaha? Munjung Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Munjung. Muhun Pak Ustad. Da kumaha deui aturnya mas kawin ge saperangkat alat dapur. Pas bingung bade kumaha deui. Hoyong gaduh atis ku cara metereh janten abdi teh munjung. Markona, Doble, kamukeun eta teh syirik. Dosa marane geus ngamotkeun sabaraha jalma di kampung ieu. Muhun Pak Ustad. Teu bisa kieu. Pokona mah ayeuna kudu manggil jin ka dieu urang bereskeun
Tidinya Jimsan jeung Jin ngadu ilmu, Markona jeung Doble mantuan Jimsan ku cara babacaan doa sabisa-bisana. Naon mana yang bebereng urang? Hampura saat cana, urang nyaho ayo nama hiji teh salah, urang mau ngalanjutkeun kikian, komo di mana geus nu budak urang. Ayeuna mana geus moal dicari nyita urang geus mau aya urusan jeung sia geus neueum. Teu bisa kitu. Mana yang geus janji ka urang kumaha? Mun mana ngalanggar nyawa mana jadi taruhanna. Teu bisa, mana teu bisa nyokot hati aing. Atau rek maneh wae geus ayeuna mah marane teu bisa maksa dua budak ieu kieu tuluy. Budak ieu teh kieu gara-gara manehna kapoekan. Ayeuna mah marane balik we ka asal masing-masing. Kitu deh. Perjanjian tetap perjanjian. Kudu dilakonan. Geus urang masing-masing marane balik deui ka asal maneh di budak urang bantuan tebar. Geus aya. Naon maneh wani perintah ka aing? Naon maneh wani ka aing? Bismillahirrahmanirrahim. Urang meleleh perjanjian. Urang bakal balik ke tempat urang. Geus marana urang bagi urang. Alhamdulillah